Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Enak kan? Sepedut. Enak Ganti teh. Tuh, sok. Hayu ngaran ya. Sok. Cing enak. Kieu Pak Haji teh. Matak mau radar teh. Abi teh boga duit bisa. Imah beas geus eueuh. Budak kudu sakola kudu diongkosan. Itu boga radar, pernah meuli radar. Anyar keneh tapi teu kapake. Nah, make teh kapake daging no beuge alus deui, alus keneh gitu. Ieu teh orang jual we, misalna mah teh 200.000. Oh, jadi maksudnya kan jual ini jual di 200.000 mun ari meureun. Kayak aku mau Haji tah ke sana sabaraha 100 ke sama. Aduh. Nulungan. Sebenarnya Kalau mah Haji mesti pindah seueur nih. sebenarnya mah ieu ladar mah campur. Da hiji alus keneh rek naon. Make ladar mah aya sakumaha beunghar ge jelema cara aya make ladar tingkat 3 kedua. Atuh tong sakitu teuing atuh. Ya tulungannya lah, yang penting ayeuna bisa mulai berhasil abi mata gitu. Kieu. Tanya harga. Ieu mah judulna ge dulungan. Dulungan dia judulna. Keun ku ana di tulungan. Dalam mungkin bukan datangan. Kieu tah sampai Pak Haji teh lah. Ngan kieu 50 dibikeun moal. Kenapa harga 50? Ngan ujang bisi puluh supaya tuh dia dibeli deui. Atau teh euy. Atunya kemudian acisna rek ayeuna kan. Nya kumaha dinya butuhna? Kira Ayeuna we lah. ayeuna. Budak lu di. Kieu ieu mah ya hampura lain ngalumayankeun ya. Ngalumayankeun da ieu niatna nulung urang segitu. Nuhun we lah sadaya lagi. Emang tadi doa we ya. Kan kieu tadi cek anak ngan lamun di mana ujang butuh deui mah ngomong ieu we. Da moal bisa kapaskeun ayeuna sebagai to. Daladar mah halus kene. Tadi mah tadi doa we ya. Nampi abdi ya ladarna ya. Mohon Si nyangakeun manfaat di anuna. abdi nampi atas aya nyangakeun barangna nampi atasna sing manfaat we insyaallah lah nya. Nuhun Pak Haji. Yo. Ya. Yo, Kurang ngabang. Ngopi. Di mana? Tidinya tadi lebak gitu ya. Iya, gitu ya biasa barang. Lain kamari mana teh? Sambil ke tukang udah salah mah. Kedatangan si Ujang Tiwetan nih. Jangan. Angka ribung ke ditu isuk-isuk mau ada. Ada segala. Masih cerita mah. Agar aku dibeli model main apa. Ada hubungan namanya. Alhamdulillah sebenarnya mah urang perlu kan teh Dari ladar mah pas saya lainnya dah wajib mah rusak langsung beli. tuh ladar gaya kene tuh dina luhureun tekas. Wah, ini halus, terus halus kene. Ladar mah halus kene. Ada dicoba kumaha aya kene. Mantap di tutup. Sabar aku lihat sabar aku. Aku wah ini 50 kare Pak Haji mah ya mun dijual teh Pak Haji mah meuli peureum ngajual molotot. Kade. Keluarkeun we atuh rokok di kopina untuk kanjero sagala. Aya tenang. Itu. Itu berarti kan. Kade ieu. Oke, cina magelang gila. Kenapa magelang gila? Kelain lagi sih. Di bisnisin ieu mah. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, mohon. Mangga. Aja sakitu we, sapertos nu kamari. Eta bun atuh mah wae pada di langkungan mah. Bun. Abdi ka dinya atuh nya ayeuna supingnya. Antara sakedap lah, paling ge 5 menit lah. Ai kana atis bagi Ya kakek hedra bener pisan karena saing kencai. kemarengan gitu perlu wajib teh lihat oke geus meuli obat. Ieu ninget kan kamari aya seminggu. Ieu mah ini bisa omongan eta naon ieu kulit. Geus hujan kemarin dodar gelap nih boga lada aya keneh buat teh. Adar. Heeh,
Aya keneh teh mana ladar. Alhamdulillah aya keneh mah. Aduh, meureun menik anak meureun tanya. Maksudnya kumaha? Di balik Ya, gini. meureunan kudu dipentak mah. Meureunan mudah-mudahan beli eta teh. Aya keneh. Aya keneh. Ah, syukur atuh kitu mah. Aduh udah perlu naik. Ayo tidak sekarang mah. Tuh, pada lagi dah teh keneh. Kamari can di kumaha. Tadi kumaha nya? Teh Pak Haji kamari teh meuli teh. Nah, bagi 25. Pan menurut piraku kan kamari teh 50. Di situ ujang lagi teh. 50.000. Itu ada mah. Ya udah judulnya genelungan menurut gitu. Atau peteng lah sajinisna dewe kamari teh ujang 50 ke bae. Aya kang kebaik Masih da ai kudu meuli anyar mah da mahal meureunan. pasangkeun buru-buru pamajikan maneh ame teu uring-uringan lah. Aya da munang ngajual awi tadi teh. Mah kita mah boga. Pan bejakeun ngajual awi tadi teh. Awas awi batu urang jual. Ah, awi dina sadapur di dinya tanu ditinggal kolot. Udah mah di lebihan ke 10.000. Nah, Haji sakitu salah aplak-aplakan kamari panen oge heugeuh. Oh, geus lah. Taya jam kamu langsung sarapan pakena jangan ke dia ladarna nya sing manfaat dipakena. Nampi ladarna nya, Haji. Cing alus yo pina. Mudah-mudahan manfaat. Terus awet. Ah, teu moal lila. Mangkok kopi lo mah? Ah, bungkus atuh padahal mah. Sok kitu maneh mah. Aya wah. Untung itu ayeuna dua ladar. Assalamualaikum. Aing ditipu oleh ladar. Ngeuruh balik. Ye. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sampai ka sawah macam tuh. Alhamdulillah. Ya teh kumaha aing beuki rieu cager-cager ieu ka masih meuli obat teh beuki rieu deui wae. Nah, naon deui dikit naon deui. Eta ladar kumaha diteangeun aing semua beak awi 3 sapopoe kamari ngageun ladar kitu geus kieu. Geus dikalep pindahkeun ka pipit di dieu. Neangeun di awi nu luhur anger wae eueun kur TPRI jeung pipi. Anu lainna kamarana aya ka channelna. Ari urusan jeung akang naon maksudna? Eta ladar ngajual jore gini eueuh kan kur TPRI we jeung FTV. Kumaha pan meuli eta tah Kiraku. Ji tinggali tuh yuk ini sama poe. Aduh kayak istilah. Aduh kayak dua program gitu. Heeh. Jadi kumaha itu dipasangkeun teh? Rek dipasangkeun mas geus pusing kaluat pusing apa haji ge lamun pusing naon geuning sakaran barangkeun nah kitu we kuring oge. Jadi kumaha mari nu budak? Aing kapaksa. Geus meuli anger keneh wae nu beuteuh. Beuteuh 200.000. Ngomongna awi tali tak eta kuring beak 3 dihitung-hitung anjing kabobolan. Aduh, gara-gara haji. Tadina ka dieu teh suka yang leuwih murah. Aduh, bicara dulu aing kerontok teh meureunan euy beak teh. Da anaman dia Aduh. ngajual ladar. Teu ngomongkeun ngajual ladar jeung programna. Heeh, kaharti eta mah kaharti. Gitu mata maneh gua nyahkeun akang dia. Di toko balatak eta ladar suka ngomongkeun tah ieu ngajual ladar jeung programna henteu. Adapun misalkan teman didinya aya 2 siki PJTP jeung RCT jeung TPRI lain. Keun bae atuh daripada kita paksakeun dulu. Aing jadi inget ka bogana tak si Pedut tah nu ngajual ka haji. Berarti si Pedut itu kebalik ka kamari bapak si Pedut mah nyaman. Aing bayareun utang coba terang. Keneh lah. Ladar atuh kumaha urusanna? Aya keneh ladarna. Ya bangkena mah aya. Terbaik sama ada ku akan orang tanyakan orang kasih yang pedut nata si kehen berarti kamari nyahun main nama bonar nipu tah bangunan Kayak gitu mah meureunan. Kan ana mah kieu we da uing sedang jikeun. Di mana coba yang dia kata tanah rek ieu mah haji jeung bayar kayak jadi ruwet kieu ya dewe kieu ieu iman nulungan pan tadi mah teu jadi nulungan ada teu kapake atuh. Heeh ku apa nu diganti aja ka maneh
Kayak akan kemana minta gantina? Kasih pedut. Kedut bebek. Si pedut kan ngeganti, kamu tinggal ganti. Ayo jadi rugi ya. Tadinya nah, ada kamu ngejual ada telada. Pak Haji, kamari mah urang capek pemajikan jamu turut wae da keun halus perut itu. Ayeuna mami kayak gitu eta. Geus dipamulikeun ladar alus mah. Nyata kitu deh wae, aing hayang ngopi ge mun ada buat iklan cerke. Nu kopi teh. Ya Allah, teh. Kita tulung terek ngecol ke imah jang mayar jang meuli ladar kamari. Kan tetangga inyeum. Ini kasih ujang teh ngeuli anaon aja Nya. Oh, kata oke. Kapan ka anak meureun kudu nulungan atuh tulungan sarua ada anak keur butuh. Kieu orang tanyakan ke Teh Haji. Sugan aya tadi kitu da. Gimana Teh Haji mah kumaha ceuk. Haji atuh Teh Haji mah ceuk Teh Haji ideung-ideung ceuk Haji berem-berem. Kena ke. Ieu sok jadi halus. Supaya aya wae nya teh. Nasi pedut ieu mun nyamun si kehed mah. Eta lada teh berarti butut teh ditu teh. Hayang teh tong dijual ka aing atuh. Kehed aing jadi rugi kieu. Jama kana ayeuna si Osama minjem deh. Nah jadi di aing jadi rugi panggede-gede nah itu satu ngati. Kieu sampai. Ya, Rek kasih ujang pedut lah kajak lebak. lami moal. Mual malami. Ayo perlu kudu biasa enak lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemana Pak Ji? Itu udah poin lagi akang we nya ya. Salah rumah itu naon ya? Anu Kita kaitan serius? anu kamari kaitan jeung lada. Tahan. Oh, Nang lada. saluas akan kamari teh datang si Osama ka imah. Pan mah teh meuli ladar teh akang gitu. Anu ladar ti maneh jang? Ya, ya. Eta teh ladar teh kumaha? Alus teu ti dieuna eta harita teh. Itu ladar teh kitu geuning cek si Osama keur benang 2 gelombang tapi RI cenah jeung PJ TV. Kita jujur tapi kepaksa hamburanya. Baik jujur, ulah ngambek we. Nah, keun bae sok kumaha. Ulah ngambek hampura. Sok. Da abi ge era sabarang. Sok kumaha. Abi teh bakat kapaksa itu teh hampura geus apa itu teh radar teh geus pernah dipake ku abi ge. Heeh. Heuting kunaon teh tidak abi oge da meuli teh anyar. Ditukerkeun di ka toko teh bisa. Dengan menang 2 ya teh sarua. Di TV gitu. Kunaon atuh menang tebak-tebakan. Kunaon tebak-tebakan. Da teu nanyakeun ngajual lagi radar lain ngajual saluran pikiran teh gitu. Kitu teh mah. Ngajual ladang ngampung ladang teh mun aing teh ega marah. Tah baru karena bukan itu si Osama rugi makarunya. Nah kamari teh tebak-tebakan ka imah coba. Kamunakeun banget coba era. Kalau tadi teh lainana ngajelaskeun eta nanyakeun bener atuh ladang sugan butuh ti dieuna ka. Dieuna ti awalna gitu. Asugan we gitu di bumi Pak Haji mah saya gitu. Cara rasaan Da beda meureun tempatna pikiran teh kitu we gitu. Hampura we atuh nya Pak Haji. ngan kieu ya. Cek ieu. Mun amploknya si Osama alus mah amplokan. Jelaskeun sajelas-jelasna bisi pajakeun akang nipu. Nya. Gitu. Nya kitu nya malam ieu nya. Yuk.